ngomong kayak ke Palestina siya lah makiin dekat tembak ya peluru kayak keluar jadi naon jadi borong dong ya kayak orang itu di arah kanan boro-boro perang di arah kanan siapa Daripada di sini kerjaannya cuma makan jagung doang. makan jago daripada makan rongsokan. Cena badai angkat kaya Kang Sakana ke Palestina. Mohon, tos angkat. Terus angkat. Istriku Abang Saka mau berangkat ke jihad ke Palestina. Hati-hati di sana ya, selamat-selamat di sana ya. Saya doain semoga selamat. Istriku Abang Saka mau berangkat ke jihad ke Palestina. Ya minta direstui sama ibu. Saya mau berangkat sekarang. Iya, hati-hati aja ya Bang. Iya. Hati-hati di sana ya, selamat-selamat di sana ya. Saya doain semoga selamat sampai pulang lagi nanti. Selamat sampai tujuan ya. Ya udah saya pamit aja. Kang, tuh dulu cina orang ada yang katanya tuh kata tetangga sebelah itu si Saka mau jihad ke Palestina. Jangan rongsok. Bukannya ikut ke sana Bohong, bantu-bantu orang Palestina daripada di sini kerjaannya cuma makan jagung doang. Makan jagung daripada makan rongsokan. Nyana kali itu mangkat. Masa istrinan yang nusuruh mangkat eta kumaha lalaki teh bener. Pandai malin tuh jangan ganjal itu teng. Jadi di rudal. Pandai jamal itu di rudal alu cus. Dot. Iya, hari ngomong ke awewe teh ka bener. Itu bener main jama edan. Jama edan. Ya denge ari jama teh saeutik mah mere pahala ka ditu. Padu kitu bae ngomong awewe sagede-gedeg ari ngomong atuh kunaon ku didinya dibere bae badogan bae baso jadina kos kieu sagede-gedegan atuh. Ai pahala mah pahala jeung bapa, tak pahala pahala bapa. Pahala mah kabeh boga. Yo paha bapa terus diakanan. Naon ai paha bapak teh? Ari ngomong teh ka bener. Akang. Nyari jagung teh nang melak bapa jadi. Enggas percuma. Ayeuna mah tuh ka ditu kasih Saka. Sakalian minta pangampura bisingan di ditu engke aya naon-naon si Saka maneh teh kuduna mah mikir jadi jama hewa ih kos kitu dasar. Maing wae. Ek mangkat jihad aing ge jihad di imah ge. Jihadan nafkahan mere beas. Ulah gegelandang teuing, agia ka ditu kasih Saka. Jihad eta ge sarua. Ek perang aing senjatana naon teu boga. Atuh mau peletakan mau naon? Lok jihad mah pepeletokan. Senjatana naon pepeletokan. Mau bedog. Bakuna ditu nuaran suluh tanon mah bedog. Lain mikir odas ya mah. Namun aing boga brand, boga senapan. Atuh meuli bedil. Mas Setrana geus bangkrut. Akang, meuli bedil. Itu si Saka ge mau bedog ka ditu. Mas Setrana geus bangkrut, bedilna ge beak dikus. Mamawa si Mas Setra deui maneh mah. Kumaha? Pan manehna mulian senjata di ditu. Atuh mau peletokan boh naon dasar. Akang mah kitu ongkoh. Bener. Terus aing ngomong ka si Saka aing kagum. Jihad mah peletokan. Peluru dan jagong. Lagi si Saka. Hei Saka, erekan di sia ada aing ninggalkeun aing baturna goblok sia. Putri. Sama ngomong kayak ke Palestina sia lah makein dekat tembak ya peluru kayak keluar jadi naon
Jadi borondong siang kayak orang itu di arah kanan boro-boro perang ke arah kanan siya borondong ya bawa siya awal Jangan nih yo. jangan nembak kayak keluar jadi Kan mau borondong. tembak kan ya mau bedog kan. Oh itu mah kalah sulu siya mah ya pakai Ngababat, ya. ngababat dan ini tuh ngababat dulu. Pakai kamu siya mah kudu tah si Satria Bajait. Mantes tahu. Ya, terus Bang Putri pamit lah saya mau Oh, berangkat. benar. Kasih Ya, hati-hatinya. ya. Iya jagong tinggalin. Ya, jangan lupa ya siap. Tadi nitipnya di imah. Si ngejo siya yang kayak di tuh bisa madang ngejo tah. Siap. Oh, Mm-mm. kalau kamu bener tuh aing mah. Iya kata jangan aing. Oh, sob. Aduh ya. Enggak sih. Siap. Kaneh lo. Hmm. Hati-hati. Aing mah. Saya ingin balik ah. Aduh, Sukma, iya gening lesangnya hujan. Udah kade sing labu. Mohon moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, cerita malunya ada. Ayo. Mangga kalebat. Cager, aya Kang Kucrit henteu. Teu aya. Tadi cina baru ka dieu. Duh, kada teu aya. Oh, punten ya. Punten da malunya. Mangga calik, mangga. Iya sukma bade silaturahmi sareng ceta malu cena bade angkat ka ieu Kang Sakana ka Palestina. Mohon tos angkat. Terus angkat. Aduh kaborosan atuh Tebih udah. pisan atuh angkat ka ditu erek naon, erek ngiring perang tak kumaha. Bade jihad da eta ge da kumaha atuh di cara mah dicara. Kapan aya di ditu mah loba bedil, tamalu engke kumaha si Saka. nuhunkeun pidoana bae nya. Loba bedil, loba bom, ating belendang-belendang kitu sararieun. Mohon nuhunkeun pidoana bae ka Teh Odah, ka Teh Sukma, mugi-mugi Kang Saka teh Karunyanya. Oh Kang Saka teh erek mantuan perang. Oh, gitu. Meureunnya, Oke kan bisa teh. gitu orang Indonesia ke Palestina mantuan perang gitu. Teuing atuh dasar karunya meureun nagara keur dieu jadi Kang Saka teh karunya ka negara nu diserang ek mantuan meureunnya ceta malu. nya Tuh Gitu. mohon gitu. Cuman nya kumahanya atuh tamalu di ditu teh loba bom, loba bedil, sok walatir engke ilok Kang Saka di ditu muga-muga be dilindungan ku Allah ya. Di gewatir mah Mane deui udah Kang Kucrit suruh mangkat ku mangke mah naon Eta mah jama pedog mah keun wae mangkat abe di bedil di dituna ku urang Israel. Aduh. Keun wae eta mah da jama pedog Beh ieu. Kang Saka aya baturna ongko teu nanaon. Atuh si Kucit mah biarin aja berangkat juga, udah mah ikhlas ridho lah. Erek ngagelepar di ditu ge wios teuing atuh da si Kucit ieu. Terserah teman terserah udah Iya. kurang mah di dia ngadoakeun supaya Kang Mohon, Kucrit sareng Kang Saka amin. salamet Nyan bisa tong balik gitu, deui atuh. ka Indonesia. Si Kucit mah mau mangkat ieu mau wanieun tama ieu na ge nyali naon tama nyali kos kitu pokona mah nyali bencong nyalindung eta nyalindung kagelung tama hayangan yanganna rangda bae tama Nyalindung Gitu. karangda gitu. nya rangda sugi si Kang Saka eta mah moalnya Karep sanes tamalu nu ngomong nya awewena ieu nya awewena ieu si Odah ieu. atuh da ari Oda mah bermakeun wae si Kucit teh mangkat biarin mamantuan Palestina ditu manehna rek kabedil rek kumaha keun wae. Tadi ge urang ge tos pasea di rumah. Eta cek urang teh lain ka ditu ngiring ngadongakeun si Saka mangkat ka ditu atuh mending dewek ge milu. Kalah ngomongna naon teh hayang aing mah mangkat ka Palestina rek naon cenah kitu. Terus ayeuna teh jadi mangkat. Henteu teuing keur ngarit meureun jigana. karena Ya. parang sa Sukma Lamun mah mangkat teh mah wios teuing supaya Kang Saka aya baturna. Pesawat nage berateun moal ieu moal bisa terbang pesawat nage si Kucit ka ditu mah. Tamalu Mohon. tos kitu bae nya Oda sareng Sukma bade uwi. Sing penting kaberkah salamet Kang Saka anjog deui ka Indonesia Amin. jejegnya ragana jiwana sadayana Amin. tamaluna kasabarnya. Mohon. Semoga dapat pahalanya mantuan Amin.
saudara urang anu di Palestina nya. Atur nuhun. Nuhun tos Doana, kitu Oda. Sukma maneh masian eta doa atuh. Nuhun abdi ge ngadoakeun supaya Kang Saka salamet. Amin, Bisa amin. balik deui, bisa ngahiji jeung tamalunya. Amin Amin, amin. atur amin. nuhun, Sukma. Sama-sami. Heeh. Ayo atuh. Tos nya assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Ayo Sukma. Kade lesang ya. Eti, Kunaon? baru si Saka geus nyampe ke Palestina. Entos, datos lami. Ai Palestina di mana? Duka, Ai nu sapaham urang mah Palestina teh kuloneun babakan. duka. Ah, da pami kamari manehna mamawa karung geuning dengan rongsok. Meureun lain Palestina da mah. Lah, Duka, daker pamitana ka Palestina bade jihad. lah, mana aya jihad mamawa golok? Terus Ya. geuning, Bogana golok. kamari jeung urang ambit. Ngalasuluh dah tama lain jihad, Duka ngalasuluh. tuh ah. Tama ngabobodo tama boga nu ngora kan. Omong we jihad kan nu ngora lah, benang di bobodo nya mah hirup teh. Nyobios teuing ah. Da urang mah percaya. Aing mah karunya kan nya teh di bobodo bae ku si Saka, goblok. Da urang mah da percaya ka Kang Saka. Erek disusul punya teh. Arek, Tuh, kan itu kulonan babakan mainna baturan orang ambit, mamawa golok. Mana perang mawa golok? Erek kumene, kawas ngadayung dina target. bener, makanya Palestina kulonan babakan. Aduh, eta teh ngaranna Palestina, kulonan babakan teh. Teu nya, Ah, ai bener Palestina bae, teh atuh panjangan Kang mana Putri. coba? Hur, kapanjanganna naon? Duka, Pasaleman, ai Palestina teh. duka, teterang, Oh, makana susul kan itu ka Pasaleman, bade, mawa golok. bade. Tengok ngamari gitu. Yang ngari itu. Banyak Palestina mawa golok. Jadi itu mau mawa tank. Banyak digolok dikieukeun teng malsieun teng nage. Aing mah teh percaya aing mah kasih sakan teu. Nah. Ku kami geus dibere ku ieu ye. Teh bledug-bledug kaluanan borondong. Di parulungan ku. Ajen, Kang Putri teu percaya mah, da abdi mah percaya. Nggak ada mah gebe, ku dewek susul ka itu aing mah karunya ku dewek coba ngarendeng jeung nu ngora sobat deukeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamalu. Nuhun, Urang nonton di ieu televisi. nuhun. Palestina terus merdeka. Tos merdeka. Nuhun ai Kang Saka kumaha kabarna? Geuning tacan aya kabarna ti Kang Saka. Aduh, ya Allah, buah-buah Kang Saka teh. Dijieun kerupuk. Duka, pugu abdi ge khawatir. Tos merdeka, turun mah Kang Saka teh tos uih ka dieu nya. Nuhun kedahna mah masihan kabar ka dieu. Kumanya Kang Saka, aduh ya Allah karunya temen. Dukanya aduh, Bakal lindas ku abdi teng. ge. Buah dijeun peyek di dieu Kang Saka teh. Borondong. Mama nying sieunan bae. Lain nyingsieunan dan nyieun aktifina kawas kitu. Tapi beneran tos merdeka. Nuhun tos merdeka tapi ngayah nu maot oge. Duh Gusti, Sieuna teh dijieun peyek Sukma mah Kang mugi-mugi Saka. atuh Kang Saka salametnya. Ya Allah makana Sukma ka dieu bising Kang Saka tos dongkap yang nyokapana Terus abdi ke enjing bade nyusul lah. Bade nyusul ke Palestina. mohon. Ke enjing bade nyusul. Emang boga duitna? Boga. Boga duitna deh. Duit mah boga. Aduh, aing masuk si ganuhu. Kali itu teh mahal. Mahal, abdi ge terang mahal. Bukan jadi ieu Durrahman. Durrahman naon ah Kang. Haji Gusur Dalaman. Jadi nggak Gusur Dalaman nggak jual tanah. Kang jangan. Mucrit malah hari kertegang kawas kieu teh. Nah, nu tegang aing nu tegang mah cia teh. Siwo. Kang Putri tegang doakeun aturan mah Kang Saka ka bisa balik di ka dieu ai ka babaturan teh.
Allahumma palaguna nu maot salakina kadi abdi gantina komo ke eti daek di kami jerai. Astagfirullah, ngarep-ngarep randana sama sama Kawas kitu bae nya. pulikeun Jadi ke jelema Kang teh. Saka, mun Kang Saka balik ka Kang Kucrit ngadoana kitu tah. Mudah-mudahan si Siga Saka nu teu karunyaeun ka keluarga abdi teh Kang Kucrit mah. aing mah karunya demi Allah. Mudah-mudahan si Saka teh ulah balik deui. Oh, makana odahna sewot bete kitu Kang Kucritna. Pantesan Kang Kucrit mah awet rajat pasea bae jeung si Oda. Udah kumaha teh si Oda mah kan kaleng kurupuk. Pasea bae jeung si Oda da salangkulna si Oda geuning kawas kitu. Udah aing mah tibare tuh ge kawaskieu teu berubah gantengna leuwiheuan. Ganteng Pedog naon. bae nya ganteng. Pedog teh lempang na eta mah teu pedog lempang Uyuhan ya. si Oda boboheun mun urang mah embungnya. Heeh. Maksudna bung tinggalan aing jika tuh sia teh lah aing mah ganteng bae sia teh dah. Emang teu bener.